Sampurasun abdi di Bogor daerah Ciapus. Ya Ramadan mugi urang tiasa ngalaksanakeun ibadah puasa kasadayana lancarkan ku kituna prung manggang didarkeun. Dongeng Sunda Mang Anggang memberikan kesempatan kepada para subscriber dan pendengar setia untuk ikut tampil di video Dongeng Mang Anggang. Video akan ditayangkan sebelum atau sesudah dongeng dimulai. Caranya sebagai berikut: kirim video diri sendiri secara singkat dengan cara mengucapkan terlebih dahulu nama dan tempat tinggal, lalu ucapkan kalimat "hadir manco dongeng Mang Anggang prung atau kalimat yang lainnya, terserah Anda. Video dikirim ke WA yang sudah tercantum. Dongeng Sunda Mang Anggang juga sudah menghadirkan fitur afiliasi resmi yang berfungsi untuk membantu penonton menemukan produk yang mereka sukai. Silahkan berbelanja online di sini. Fitur ini juga memungkinkan penonton berbelanja sambil menonton video. Silahkan kepada para penonton Dongeng Sunda Mang Anggang untuk memilih produk yang sudah ada di sebelah kiri bawah layar handphone Anda. Dadah teuing Kipatih ibu, karunya Kipatih bisa dihukum. Kan wae abdi kersa ngiring sareng Kipatih ka istana Sultan Gani. Cek Minarasa. Ibuna Hasan teu bisa ngahalangan deui. Terus harita Minarasa indit jeung Kipatih muru ka istana raja. Naik kuda. Kejadian di luar teu beda ti kamari deui wae. Kabeh jalma-jalma naluturkeun ditukangeun maranehanana duaan muru ka istana Sultan Gani ngeuleut ngeungkeuy ngabandaleut deui wae. Atuh bra-bru deui wae nu kalorban mitra anu kajejeg anu kalayak. Mitra kaum dangu kulantaran harita kota nagara Baghdad jadi lautan jalma. Kapaksa Sultan Gani nyambut kedatangan Minarasa teh di alun-alun. Barang nepi ka alun-alun ieu Sultan Gani ningali pameun teh Minarasa, bener pisan cek pikirna, geulis geuning Minarasa teh alah batan pamajikanana. Mun kaya kieu mah teu salah omongan Kipatih yo. Ibarat mutiara jeung areng, cek Sultan Gani na jero hatena. Disaksian ku sakabeh rakyat kota Baghdad harita teh. Minarasa ditanya ku Sultan Gani, "Saha ngaranna anjeun?" Nami abdi Minarasa. Bener anjeun pamajikan Hasan Basri. Sumohon daras pisan. Masya Allah, eta ku gelis-gelis teuing anjeun. Nepi ka bisa narik perhatian sakabeh rakyat kulan wae di kota Baghdad. Boga ilmu naon anjeun? Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, ieu Ratu Minarasa ninggalkeun imah mitohana teh teu dibere izin make baju hikmahna ku ibuna Hasan Basri. Kusabab bisi kumaha onam. Jadi harita teh Ratu Minarasa nepungan Sultan Gani make baju anu biasa. Anjeun geus boga anak sabaraha nyai? Cek Sultan Gani tumanya deui. Nembe gaduh dua paduka. Hiji pamagat hiji istri. Ayeuna aya di ibu mertua. Tembar Ratu Minarasa jujur. Ya jawab pertanyaan kaula. Nah anjeun teh gelis-gelis teuing. Nah boga ilmu naon anjeun nepi ka bisa mikat sakabeh rakyat kaula? Cek Sultan Gani. Sumohon atuh da kumaha deui. Tos kieu we panginten dikeresakeun ku Gusti Allah. Malahan saja bati gelis teh abdi mah bisa ngapung segala cara manuk. Cek Ratu Minarasa. Abong Jin ngomong teh jujur pisan. Ngadenge kitu Sultan Gani mani calangap bari pok ngomong. Kumaha cara ngapungna? Coba buktikeun. Upami paduka malih uninga kumaha cara abdi ngapung wayahna. Pangnyuhunkeun baju hikmah abdi di mertua abdi. Minarasa mimiti matakeun akalna.
Sabab eta pisan tujuanana hayang nyokot deui baju hikmahna. Nu kamari kungsi dipake ku manehna sakedeung. Ari ayeuna manehna asa dibere jalan pikeun ngakalan deui baju hikmahna. Usaha Minarasa teh tetela berhasil. Sabab harita Sultan Gani langsung ngumandika ka Kipati. Kipati, wayahna ayeuna keneh pangmentakeun baju hikmatna Minarasa di mitohana. Sakalian bawa ka dieu jeung mitohana. Oge anakna Minarasa. Terus bae ieu Kipati dibarengan ku sababarah urang prajurit lumampah ngajugjug ka imah Ibuna Hasan Basri. Teka catur di jalana barang nepi kanu dituju, Ibuna Hasan Basri teu bisa majar kumaha ukur bisa ceurik balilihan nalika baju hikmat Minarasa dibawa ku Kipati. Luyu jeung parentah raja harita Ibuna Hasan oge bari ngais Nuril Basaroh jeung nuntun Nuril Basri milu dikawal ku patih nuju ka alun-alun. Mitra kaum dangu sanggeus nepi ka alun-alun terus harita baju hikmat ku Sultan Gani dibikeun ka Minarasa. Sok antar heula ka jero istana Kipati. Tita disalin ieu Minarasa make baju hikmahna ieu, ceuk Sultan Gani. Singkat carita dedak sakala sanggeus make baju hikmatna pung weh Minarasa teh ngapung ngawang-ngawang ka Jomantara. Tuluy ngurilingan kota Baghdad tujuh balikan. Disaksian ku Sultan Gani jeung sakabeh rahayatna. Sakurnu yaksian pada surak ambal-ambalan teu beda nu keur nongton hiburan. Sakabehanana kalaprok eak-eakan iwal ti mitohana wungkul nu teu milu surak teh. Aduh, cilaka Hasan Basri. Cilaka. Cek galecok hata Ibuna Hasan Basri. Hampura Ibu Kasep. Pemajikan hidup abong lain manusia. Teu bisa ngahalangan. Hampura Ibu Kasep, hampura. Teu bisa dihalangan pemajikan teh geuningan. Cek galecok Ibuna Hasan Basri bari panon tetep baseuh kusai mata. Mitra kaum dangu kocapkeun Minarasa. Seot jirimna nyerorot turun deui ka handap. Slek hareupeun Sultan Gani. Kabeh rahayat nu hadir harita surak bari kaprok bangun anu saruka bungah pisan. Sabab ngarasa kataji ku kahebatan Minarasa nu bisa ngapung. Kasub Sultan Gani oge muji bebeakan ka Minarasa teh. Malah mentas supaya ngapung sakali deui. Tapi samemeh Minarasa nyanggupan ngapung sakali deui, manehna meres syarat hayang bari ngais Nuril Basaroh jeung ngagendong Nuril Basri. Atuh terus bae Sultan Gani maksa ka Ibuna Hasan Basri supaya masrahkeun incuna ka Minarasa. Pirasat hiji indung memang seukeut, kawas anu ngarti kumaha piakibateunana. Harita Ibuna Hasan ngusahkeun sakuat tenaga nahan Nuril Basri jeung Nuril Basaroh. Tapi sakuat-kuatna oge tenaga kolot, Nuril Basri jeung Nuril Basaroh harita beunang dicokot ku prajurit. Terus eta dua budak teh dipasrahkeun ka Minarasa. Ari Ibuna Hasan Basri ukur ceurik bae ningali incuna dibawa ku minantu teh. Sedengkeun Minarasa harita nu geus ngais Nuril Basaroh jeung ngagandong Nuril Basri, kalayang bae eta dua budak teh dibawa ngapung ngawang-ngawang.
mimiti nama rahaya teh kawas tadi kalaprok manirame cek kasarna teh mah kaprok oge kot kamarat seleng ramona ngan kari ugal-ugalanana we. Tapi lila-lila basa jiri minarasa asup kamega kabeh nu nyaksian ngerasa kaget sabab minarasa teh tuturun deui eueuh kalangkang na acan. Pirasat indung Hasan Basri memang tenyalahan sabab tekung silila harita aya sora ti Jumantara jelas kadenge ku sararea eta teh sora minarasa. Sultan Gani, katarima ku kaula kahadean anjeun. Ayeuna budak geus kabawa dua nana. Kaula rek balik ka nagara kaula di alam jin. Ibu, hampura abdi ibu. Dinten teu oge abdi teh ngarasa teu betah cicing di alam manusia. Wartoskeun ka Kang Basri. Mun anjeun rumah saja di lalaki susul kaula ka nagara kaula, nagara Jajahirwah. Sakitu amanati kaula. Ayeuna kaula rek mulang ka tempat asal kaula. Piluluyan ibu, piluluyan Sultan Gani oge sagabeh rakyat kota Baghdad. Kitu nu kadenge ku sararea eta sora minarasa ti Jomantara. Saterusna mah minarasa kabur indit ti alam manusia sija balik ka alam jin alam tempat kalahiranana. Minarasa reka mana geuning teu balik deui paduka ceuk Kipati Hanjelu. Ngadenge kitu Sultan Gani ngan bati ngabeda bae teu majar kumaha. Rek ngudagnya ngudag ka mana manehna lain Gatot Gacan nu bisa ngapu ngawang-ngawang naluhur Mega Malang. Kumaha tos kieu paduka? Eta geuningan minarasa geus mudik ti heula. Geus mudik ti heula minarasanya. Padahal lebaran masih lila paduka. Ceuk Kipati deui. Hayu Kipati, siapkeun wadia balad urang paluruh ka maneh minarasa lumpatna. Duh gamparan kamana nyusulna ka nagara jin tehnya kamana jalana. Mitra kaum dangu ieu Sultan Gani ngan bati ngaulang. Ari Ibuna Hasan Basri ngadak-ngadak leuleus awakna. Kudu puruk we awakna ngudupuruk terus pingsan teh inget di bumi alam. Terus pada mayang digotong dibawa balik deui ka imahna. Mitra kaum dangu teka bayang kumaha sedihna Ibu Hasan Basri waktu harita. Sabab incu sadua-dua nu kacida dipikanyahna geus dibawa kabur ku indungna. Bari dina kaayaan nu jadi bapakna keur aya di panyabaan. Bakating ku teu kuat nahan kasedih, Ibuna Hasan jadi titik berak gering ripuh ukur bisa ngagoler di kamarna. Dina kaayaan kitu tatangga jeung sakabeh warga kota Baghdad teu aya nu malire kumaha kaayaan Ibuna Hasan. Da puguh sararea oge ngarasa sedih kalengitan minarasa nu didama-dama. Sabab boga kaistimewaan teh. Nu akhirna kaayaan nagara Baghdad nu tadina rame teh jadi rehe. Masing-masing pada ngumbar kasedih. Kaayaan di nagara Baghdad kawas mah tembus ngontak ka Hasan Basri nu keur aya di Pulau Sehan. Ngadak-ngadak harita Hasan Basri leuleus awakna lir upama kapuk kaibunan.
pok harita Hasan Basri nyarita ka adi-adina. Kunaon ya? Awak akang mamani asa leuleus kieu ya bungsu ya. Jeung ieu hate meuni asa tepuguh rasa. Ingat wae ka Baghdad. Sigana mah aya kejadian anu teu dipihareup di negara Baghdad teh akang. Langkung sae mah akang mending mulang we heula. Hawatus bilih aya nanaon di Baghdad. Ngan omat mun aya nanaon akang kudu laporan deui ka dieu nya. Abdi tujuan siap ngabantu akang. Cek si bungsu. Atuh geus kitu mah bade jeung dina kaayaan masih lalungse harita Hasan Basri mulang ka negara Baghdad. Teka catur di jalanna barang nepi ka Baghdad, Hasan Basri ngarasa kaget sabab kaayaan di negara Baghdad teh manis sepi. Manis sepi tara ti biasana. Sepi rahe comrek, pasar-pasar tarutup, warung-warung nya kitu keneh tarutup, taya saurang urang acan jalma di kebon atawa di sawah. Kawas nama jalma-jalma teh pada ngaringkeb bae, ngaringkeb maneh di mana sewang-sewangan. Terus i Hasan Basri buru ka imah indungna. Barang jog anjog gebeg manehna ngagebeg deui wae. Sabab kaayaan imah teh barala kawas anu teu diurus. Bus asup ka jero imah, kasampak Ibun Hasan keur ngagoler teu wala kaya di jero kamar. Ibu, kunaon Bu? Ka mana ari minarasa jeung anak abdi Bu? Kasep, anak king ulah nanyakeun minarasa. Sabab minarasa mah geus maot. Aduh, bisa-bisa abdi gantung diri mun kitu mah. Cek Hasan Basri bari kukurilingan neangan minarasa. Ibuna Hasan pok nyarita ngelingan ka Hasan Basri. Hasan Kasep anak ibu. Hidup teh boga ilmu. Karnaon ku ibu di pasantrenkon. Ulah putus asa sing sabar sing tawakal. Ibu oge dosa geus ngabohong ka hidup. Sabenerna mah minarasa teh can maot. Tapi kabur ka nagarana ujang hampura ibu Kasep. Baju hikmatna kapanggih akibat Sultan Gani nu jadi bibit rurujitna. Ngan aya amanatna lamun hidup lalaki susul cenah ka nagara Jajahirwah. Lamun temut kana Purwadaksina, basa Hasan Basri ngadangu cariosan ibuna kitu meh-mehan hancur hatena. Aduh Gusti nu Maha Suci. Ieu yakin ujian keur diri abdi ya. Pasian abdi kakiatan. Minarasa bojo akang kuting taingan anjeun teh minarasa. Tega ninggalkeun akang. Bari teu pamit heula. Cek anjeun lamun akang lalaki susul ka nagara Jajahirwah. Kabeneran akang lain awewe. Kitu galecok Hasan waktu harita. Akhirna Hasan Basri nangtukeun sikepna pikeun nyusul minarasa ka nagara Jajahirwah. Basa ibu nang halang-halang tapi Hasan ngarasa dirina boga tanggung jawab ka anak pamajikan. Cek pikirna keun teuing sakumaha jauhna oge perjalanan nu bakal disorang ku Hasan Basri bakal dilakonan. Akhirna ibuna teu bisa kukumaha. Ukur mekalan doa bari ngeslakeun cai mata. Heug mun kitu mah tek di hidup ujang. Doa ibu nu bakal nyang hareupan. Moga-moga hidup salawasna aya dina pitulung Allah serta anak pamajikan hidup bisa kapanggih deui. Hasan Basri amitan bari sujud payunan ibuna terus nyuuh dina lahunanana. Geus kitu mah Hasan Basri berangkat deui ka Pulo Sehan. Rek laporan heula ka Putri Jin anu 7 teh. Mitra kaum dangu, Hasan Basri kakalayangan di Jumantara nganggo tutunggangan kuda Persi nuju ka negara Pulo Sehan nu aya di dasar laut Gunung Mega. Barang nepi ka Pulo Sehan langsung dibagiakeun ku si bungsu jeung lanceuk-lanceukna pok salah saurang nu tujuan harita tumanya. Kumaha Kang?
Aya kejadian naon di kota Baghdad teh? Aduh bungsu, akang keur menang musibah bungsu. Kejadian di kota Baghdad lain aya nu ngajak perang, tapi minarasa bojo akang geus kabur ka nagarana. Malah Nuril Basri jeung adina oge dibawa akibat Sultan Gani nu jadi cukang lantaranana eta teh. Kutan kitu Kang. Duh Gusti sing sabar yang tawakal we Kang. Akang kedah kiat nandangin ieu coba. Sabar sih sabar akang ge bungsu. Tapi akang oge asa ditangtang ku pamajikan teh. Sabab aya amanatna. Kumaha cenah amanatna teh Kang? Lamun akang lalaki cenah susul ka nagara Jajah Irwah. Loba dieu kabeneran akang teh lain awewe. Rek sabaraha tahun perjalanan ka nagara Jajah Irwah. Rek sakumaha lobana hambatan di perjalanan. Keur akang moal rek mundur. Minarasa rek disusul ku akang. Aduh, akang hampura abdi tujuan. Kangaranan kudu ka nagara Jajah Irwah mah abdi teh teu wani akang. Moal bisa ngabantu Kang, bahaya. Ngaran-ngaran kudu nyusul ka nagara Jajah Irwah, maduh sarua jeung nganterkeun nyawa. Kajaba eta Raja Sansubiha jeung Ratu Nuril Huda teh kacida cecep pisan ka bangsa manusia teh Kang. Jeung Raja Sansubiha teh raja jin nu pada mikasieun ku jin unggal nagara akang. Akang geus buleut pate kadaan. Sanajan nepi ka ajal pati oge teu masalah. Nu penting akang rek nyusul anak pamajikan nu kabur teh bebeja. Heug atuh akang ari kitu mah. Tapi akang ulah waka indit antusan heula abdi tujuan. Rek nyuhunkeun bantuan heula ka eyang nu ngageugeuh ieu pulosehan. Cek si bungsu. Mitra kaum dangu. Lajang ieu putri anu 7 teh netepan heula 2 rakaat terus ngagejlik bumi 7 kali. Jangelek ujug-ujug ngajalegedeg di hareupeun anu tujuan. Aya hiji aki-aki make baju bodas, janggotna panjang semet mumuncangan. Pok eta aki-aki teh nyarita. Aya naon? Incu biasa namun aranjeun geus ngageglik bumi 7 kali. Eta teh tandana aranjeun butuh bantuan eyang. Sok caritakeun kasusahan naon? Hatur nuhun eyang. Ieu saderek abdi sifatna manusia nu ngaran Hasan Basri. Peryogi bantuan ti eyang. Sabab anak pamajikan anak kabur ka nagara Jajah Irwah. Pangnyusulkeun ku eyang menawi tiasa. Mitra kaum dangu terus nemah ieu eyang nu janggotna semet munguncangan teh kalagogodeg. Aduh, berat oge kasep Hasan Basri, hampura eyang. Sanajanya eyang jago perang tapi ngaran-ngaran kudu ka nagara Jajah Irwah mah eyang teh teu sanggup. Geus we ulah disusulan bahaya sarua jeung nganterkeun nyawa. Ceuk eyang janggotan. Nyarita kalayan daria. Abdi tos ilig eyang. Moal tiasa dihalangan deui. Tembal Hasan Basri. Eyang moal ngijinan ka hidup kasep. Kajaba hidup kudu minta izin heula ka guru eyang nu aya di nagara Abdul Muiz. Juga anjeun lumampah ka nagara Abdul Muiz. Caritakeun ka guru eyang naon nu jadi kasusahan anjeun. Lajeng ieu Hasan Basri mitra diiring ku doa si bungsu jeung lanceuk-lanceukna. Kebat lumampah babarasatan di luhur mega ngangge tutunggangan jin kuda nu sepetna teu beda ti kilat nuju ka nagara Abdul Muiz. Mitra kaum dangu barang nepi ka nagara Abdul Muiz. Ieu Hasan Basri terus nepungan raja nu ngawasa eta nagara. Sanggeus uluk salam munjungan jeung dibagiakeun pok Hasan Basri ditaros ku Raja Abdul Muiz. Manusia. Aya naon anjeun datang? Abdi teh diutus ku eyang nu ngageugeuh pulosehan. Sajana pangasalira. Manawi kersa ngabantos ka abdi pangnyusulkeun anak pamajikan abdi.
bangsa jin nu kabur ka nagara Jajahirwa. Barang ngadengi Hasan Basri nyebut-nyebut negara Jajahirwa, ieu Raja Abdul Muis angkat tangan, bahasana hampura kasep lamun lain ka negara Jajahirwa mah cenah. Kuring siap ngabantu gitu. Tapi ngaran-ngaran kudu nyang hareupan urang Jajahirwa. Kaula teh sanggup sabab lain tandingan kaula. Teras kedah kumaha atuh abdi teh? Paduka. Mama mau arek izinan ka anjeun pikeun nyusul ka nagara Jajahirwa. Kajaba anjeun kudu minta izin heula ka guru mama nu aya di nagara Abdul Wukuf. Perjalanan teh dieu ka nagara Abdul Wukuf teh butuh waktu 2 bulan. Jeung anjeun ini heula ka guru mama anu jadi raja di nagara Abdul Wukuf jik. Lajang ieu Hasan Basri ngabarasat deui ngajugjug ka nagara Abdul Wukuf. Rek nepungan raja anak. Hasan Basri mani geus leuleus, tapi ku tekad anu kuat manehna tetap semangat rek nyusul anak pamajikanana. Hasan Basri teu sadar yen eta perjalanan teh beuki lila beuki ngadeuketan wae ka nagara Jajahirwa, nagarana putri Minarasa anu rek dijugjug ku manehna. Mitra kaum dangu barang nepi ka nagara Abdul Wukuf numeakeun waktu perjalanan 2 bulan. Langsung harita Hasan Basri nepungan Raja Abdul Wukuf. Pok Hasan Basri uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waya keperluan naon manusia anu datang ka dieu? Nepangkeun ngaran kaula Hasan Basri. Kaula teh diutus ku Raja Abdul Muis. Sejana pangan salira. Wah. Atuh murid kula Raja Abdul Muis mah. Waya keperluan naon maneh diutus ka dieu teh manusia? Kaula teh rek minta izin sakaligus minta bantuan ti salira. Wirena pun bojo sareng pun anak kabur ka nagara Jajahirwa. Tah, ku kaula teh rek disusul manawi salira tiasa ngabantos. Ngadengi Hasan Basri nyabit-nyabit nagara Jajahirwa. Sakabeh bala tentara jin anak buah Abdul Wukuf rabeng lalumpatan. Sieun diajak perang ka nagara Jajahirwa. Pok Raja Abdul Wukuf nyarita. Waduh, ampun manusia. Sanajan nya kaula teh jago perang. Sanajan ngaran-ngaran kaula kudu nyieun urusan jeung urang nagara Jajahirwa. Teu sanggup. Ampun. Sanajan kaula jago perang, tapi ngaran-ngaran kaula kudu nyieun urusan jeung urang nagara Jajahirwa mah beuh najis kula teu sanggup. Geus we cicing di dieu, tong disusulan pamajikan mah bisi maneh cilaka. Teu tiasa kitu atuh pangarsa. Keukeuh abdi mah hoyong nyusulan pun bojo, nyuhunkeun pidoana bae ti pangarsa. Manusia, aya kukeuk ku hari anjeun. Tapi hukum mah maneh we mah. Ngan kaula mah ngijinan ka anjeun pikeun langsung indit ka nagara Jajahirwa. Moal. Maksana kumaha? Moal ngijinan. Teras kumaha? Kajaba mun anjeun memang izin heula ti raja anu aya di Nurul Kapuri. Di palih mana eta Raja Nurul Kapuri teh? Tuh di belah wetan. Kira-kira beakun waktu 3 bulan perjalanan ti dieu mah. Didinya aya nagara Barodais kawas kapur. Sok tepungan Raja Nurul Kapuri. Lajeng ieu Hasan Basri teu mikirkeun deui kacape mitra. Langsung harita keneh indit ngajugjug ka nagara Nurul Kapuri. Hasan Basri teu sadar yen eta perjalanan teh beuki ngadeuketan wae ka nagara Jajahirwa, nagarana putri Minarasa
anu rek dijugjug ku marehna. Di sapanjang jalan Hasan Basri teh teliren-liren jikir ka Gusti Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maulah wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maulah wa ni'mal nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Datang tayung ditang tayungan Gusti Allah. Cek Hasan Basri. Belesatan tumpak kuda. Mitra kaum dangu cag urang tunda heula lalampahan Hasan Basri. Ayeuna urang caturkeun di nagara Jajahirwah, hiji nagara anu aya di alam jin, nu dirajaan ku hiji raja ngaranna Raja Sansubiha. Ari Raja Sansubiha teh rajana di antara sakabeh raja nu aya di alam jin. Dina waktu harita tematak aneh lamun sakabeh raja jin taluk jeung mikasera ka Raja Sansubiha. Ieu Raja Sansubiha teh boga patih awewe nu ngaranna Nyi Patih Umu Salahi atawa sok disebut Amu Salahi. Jeung boga budak awewe dua, budak teh kembar nyaeta Nurul Huda jeung Minarasa. Adi jeung lanceuk teh kembar. Ngan pedah Nurul Huda mah teu aya karangan dina gadona, ari Minarasa mah aya karangan. Dina hiji waktu Raja Sansubiha ngaturan linggih putrina nu cikal nyaeta Nurul Huda jeung patihna. Patih awewe nu ngaranna Amu Salahi ieu demi Minarasa jeung anak nama harita teh keur alulin wae di patamanan. Teu milu riungan. Pok harita Raja Sansubiha nyarita. Nurul Huda anak ama. Oge Nyai Patih Amu Salahi. Sakumaha nu geus kajahoan ku urang tiluan. Sababaraha bulan nu geus kaliwat kurang leuwih meureun aya kana 6 tahun Minarasa leungit ti kaputren. Ayeuna Minarasa geus aya mulang deui ka nagara urang. Negara Jajahirwah anu ceuk pengakuan manehna cenah manehna teh geus tapa di Gunung Mega. Yen Minarasa teh cenah tina hasil tatapa teh ditugaskeun kudu ngurus atawa miara 2 budak nu dingaranan Nuril Basri jeung Nuril Basaro. Sajabat eta cenah ceuk Minarasa hasil tina tatapana sing ati-ati cenah sabab bakal aya manusia asup ka negara urang. Kusabab begitu kaulah rek ngutus ka anjeun Nyi Patih Amu Salahi oge kahidep Nurul Huda supaya ngayakeun patroli ka unggal juru nagara. Mun perlu nyieun benteng pertahanan di sisi laut perbatasan negara Nurul Kapuri atawa di tengah laut. Di tengah laut we nyieun naon benteng karaton. Pokona di wates jeung negara Nurul Kapuri we. Sing taliti bisinya aya manusia nu kumaha asup ka negara urang. Mun teh mah nya aya langsung bae podaran. Bangkena bawa ka dieu. Ceuk Raja Sansubiha. Maehna teh apaleun lamun Minarasa teh ngabohong. Anu sabenerna mah lain tapa di Gunung Mega tapi tapa dina ranjang jeung manusia. Nu ngaran Hasan Basri teh Minarasa kapaksa ngabohong kanu jadi ramakna sabab mun jujur pasti dirina bakal ditibanan hukuman pancung. Mitra kaum dangu rengse nerima pancen tugas ti ramakna. Lajeng Nurul Huda jeung Nyi Patih Umu Salahi terus ngumpulkeun sakabeh bala tentara jin pikeun ngayakeun patroli. Dina gerakanana ieu putri Nurul Huda jeung Nyi Patih Umu Salahi
ka dasar laut, kaluhur mega, ka pasir-pasir, ka gunung-gunung, sakabeh wilayah teu nu gede teu nu leutik disaksarakan. Meureun lamun di nagara jin aya liang undur-undur mah pasti moal kaliwat di patroli ku ieu pasukan. Sabab perintah ti atasanana nyaeta Raja Samsubiha, tempat-tempat teh kudu dirajia bisi aya manusia nu asup ka nagarana. Ari Putri Nurul Huda harita teh langsung nyieun karaton minangka benteng di tengah-tengah lautan. Sedengkeun Nyi Patih Umu Salahi jadi komandan sakabeh bala tentara jin nu ngayakeun patroli ka unggal palosok. Mitra kaum dangu ayeuna urang caturkeun Hasan Basri anu geus sababaraha bulan kakalayangan di luhur mega ngajugjug ka nagara Nurul Kapuri. Barang nepi ka nagara Nurul Kapuri, Hasan Basri dudag-gudag pada morok kurahayat nagara Nurul Kapuri. Kusabab harita teh kaayaan kergenting tin nagara Jajahirwah anu dirajaan ku Raja Samsubiha teh keur ngayakeun operasi ka unggal palosok negeri. Saterusna ditewak dibawa ka hareupeun rajana. Meh-mehan Hasan Basri dipaehan ku Raja Nurul Kapuri, tapi sanggeus nyaritakeun lalakonna akhirna sakur anu nyaksian jadi careurik karunyaeun pok harita raja nyarita. Dadah teuing Kasep Hasan Basri, ari ceuk ulama geus we pamajikan anjeun teh ulah disusul. Bahaya picilakaeun. Mun keukeuh mah anjeun hayang boga deui pamajikan kari milihan saparawan loba di dieu di negara kaula loba parawan. Rangda loba. Teu tiasa kitu Paduka. Abdi mah keukeuh rek nyusul anak pamajikan. Kajeun teh sakumaha galakna oge urang Jajahirwah. Soal cilaka mah kumaha Gusti Allah wae. Sabab abdi mah ditantang ku pamajikan teh. Cenah mun kaula lalaki susul ka nagarana. Kabeneran da kaula teh lain awewe. Ada gitu teh amat, tapi pikirkan keselamatan anjeun. Sing karunya kanu jadiin dong. Tang tuna oge teu miharep anjeun cilaka. Piduana we ti Paduka insyaallah abdi bakal salamet. Sabab niat abdi ngasa ukurek nyusul nu jadi anak katut pamajikan lain rek niat perang. Geus atuanya nama kieu we Kasep Hasan Basri. Engke ku kaula dititipkeun kana kapal jin ti nagara Jajahirwah. Anjeun ku kaula rek disumputkeun dina eta kapal. Mun teh mah anjeun teu kapanggih insyaallah anjeun salamet nepi ka benteng karaton Nurul Huda anu kakalak dibangun lanceukna minarasa. Tapi mun kapanggih wayahna anjeun pasti dipaehan. Mangga Paduka mangga abdi ngiringan kumaha saena, ceuk Hasan Basri. Mitra kaum dangu tekungsi lila ti harita kadenge sora anu ayu-ayuhan ti kajauhan. Horeng eta teh bala tentara jin anu geus patroli teh nu dipingpin ku Nyi Patih Umu Salahi. Rek beralih ka benteng karaton tempat Nurul Huda nu kabeneran ngaliwat kapal badinya. Eta rombongan jin teh ngaliwat pisan kapal bah karaton Nurul Kapuri. Geuning geus datang tah sok abus kana kantong. Ku kaula anjeun tek ditaekeun kana kapalna, ceuk Raja Nurul Kapuri. Atuh saterusna mah Hasan Basri diasupkeun kana kantong. Terus dibawa ku Raja Nurul Kapuri milu jeung rombongan patroli teh. Barang nepi ka sisi laut, harita Raja Nurul Kapuri nu mawa Hasan Basri di jero kantong trekel milu naik kana kapal laut. Saterusna sanggeus aya dina kapal laut, Hasan Basri disumputkeun kana jero peti paranti pidato Nyi Patih Umu Salahi. Rengse nunda Hasan Basri di jero kapal, Raja Nurul Kapuri mah turun deui. Ari Hasan Basri nu aya di jero peti teu liren-liren jikir sareng ngaos sholawat ngadua ka Gusti Allah sangkan dipaparin kasalametan. Sababun kapanggih yakin saha deui nu rek ngabela iwal ti Gusti Allah. Gancangna ieu carita. Kapal laut teh nepi ka karaton Nurul Huda.
Tidinya mah terus sakabeh bala tentara jin kumpul ngabaris rek ngadengekeun pidato Nyipati Umu Salahi. Peti paranti pidatona harita digotong ku dua tentara jin. Teu apaleun mun eta peti aya manusia di jerona. Sanggeus eta peti ditunda kalayan merenah, terus Nyipati Umu Salahi calik dina eta peti beringong pidato. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula di handelem hieum gesan sampuraneun cag urang tunda di hanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun di wadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.